mumpung ditransfer dek nambahan deui tapi aing teh hoream sok loba ibu-ibu gosip belum matinya. Empok eta dek ka mana deui esuk lagi? Tanya tuh. Dek ka mana, Cek? Nikot geus madodet kitu. Biasa we ce dek meuli nambahan meuli emas mumpung ditransfer ku si Kardun. Cek, meuli emas mah mending kene di toko anyar ya. Najan leutik emas, na gede duitna. Ieu samaruk ieu emas rarawan ieu teh asli 37 karat ieu. Matak galedeg ieu oge emasna gede deui duitna. Tapi disidik-sidik mah gawe henteu balanja we hayo. Atunya heueuh daripada maneh hayo we usaha beunghar henteu rengkod heueuh.